Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dulur-dulur salembur baraya sakota kumaha daramang sarehat. Alhamdulillah mugi aya dina ginanjar kawilujengan. Sapertos biasa simkuring kuku tuyukan ya. Bade milarian dongeng carita nu matak pikabetaheun ti lembur. Kabar dari kampung membawa kabar berita tentang suasana di perkampungan, suasana yang sejuk, nyaman, juga melihat kegiatan petani dan keunikannya apa saja. Dan saya merangkum seetik-seetik supaya bisa ditonton sambil minum kopi dan santai. Hanya ada di kabar dari kampung. Pokoknya mah di kampung ke kampung gitu lah. Wayahna lamun pribados nyarios balepotan dakil geuning ari urang Sunda mah campur aduk naon we segala nu inget disebutan dah ampun nya. Tah kieu pamirsa maga wilujeng kaparayun sadayana. Pemirsa, ini pohon kawung atau gula aren yang sudah selesai disadap ya. Tuh lihat ke atas. Dan pohon kawung ini tidak hanya bisa digunakan atau diambil airnya, tapi bisa juga manfaatnya pohonnya untuk aci kawung muncul orang Sunda mah. Tah aci kawung teh bisi hoyong terang ya tanah tina jeroan tangkalna nya. Tina jeroan tangkalna anu dituar di ala galeuhna. Terus dilebur, duka dikumaha dileburna pokona mah dina jerona aya ti luhur. Tapi syaratna tangkal anu daun kembang nu luhur nu disadapna geus aya di handap. Nah, kalau sudah ada di bawah berarti itu sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan airnya. Setelah itu sudah tidak bisa dimanfaatkan airnya, barulah kita membuat aci. Disebut aci kawung. Tah matakan mahalna aci kawung teh lebah dieu da kieu ngagoresna ge tangkalna tuh. Dina jerona ieu dituar heula. Tuh tingali. Tuh itu bahan aci kawung sabab geus teu bisa disadap tuh. Kembangna asana jangkung ti luhur, melentung ka luhur jadi we ka handap telek tah geus teu bisa. Tinggal diala acina di proses jang aci teu bisa cai. Cai lahangna tamun ieu masih kana bisa. Sakitu pamirsa. Kebon awi, rimbun kilur. Masih kena aya kebon awi di dia mah. Tuh, ningali. Luas kebon awina sampai ka ditu. Menira rimbun, meniharejo kebon awina ge. Arorot. Jengkol. Aduh, kembangan euy. Baru rukuina. Sampeuna mah lumayan teh sampo beureum seueur mah. Ya seueur keneh kan. Pange domba mah ieu nya. Segut pisan. Ya sudah. Oh jalan ku daun sampo. Kabon gawok diagehan deui. Tangkalna. Tugas. Kantun meulem sampeuna ya sang bade damel comrog bade naon. Ada jang. Jelang sok ngajelang. Jelang.
Celeng. Kalau sisirian. Sok celeng. Kada tuh. Deh. Wah, gede di lalap. Ah, benar nyambah. Itu di saung sah? Hah? Sah di saung? Hah? Hah? Bener. Ngaliwatna jeung naon deui? Peuteui selong. Jeung asinnya. Ah, bener jeung asin pada aduh nikmatnya. Ya juga ya hiburan di mana ya teh dangdutan? Mang itu di sana luhur kebun saya itu. Tuh, di tonggoh itu. Putih selong enggak iya. Kurang ngintip pemirsa. Tuh gening. Duh. Ah. Tuh anu rambut. Ayaku nikmatnya, aduh, di saung. Betah pisan ya. Ampun. Tah tinggal aduh. Asa di mananya ya? Asa di surga. Tah geuning aya saung Mang Ujo. Tuh tinggal deuh. Nah cai bari dina hau. Ah, giring pemirsa. Tah kieu tingali. Aduh, iku nikmat tah. Irun seuneun heur cai. Tuh bari nambul. Nya. Nya kadang mah eueun kopi. Tah. Sampel. Aduh. Pisan. Kopi belum sampelnya. Andeng di Kudu anjing we kurang ieu. yang ieu nya we kieu mah nya. Mau boi sampel kudu namanya kieu. Tingali. Teu betah kumaha tuh dah. Bener pisan ya. Aduh, ayaku nikmat di alam. Coba itu pare Hararejo. Bari ngopi ya. Yang betul selong dah. Ah. Kurang ngopi di dieu. Bari ngalinting. Naon, Mang? Rek ngaliwat teh jeung ieu Keur naon eta teh? sambal tarasi peda aduh Bener kacida jeung sambal tarasi jeung pada ieu lalapna. Duh Gusti gitu. Nu aya ku betah ieu sawah kaluhur, pasir kahandap sawah di tengah-tengah aya imah teh betah kumaha nikmat tiis. Tah urang kota ieu tingali bisi hayang ka kampung mah dia ka dieu. Hayang ningali kaendahan mah di dieu we. Turun wah. Itu nang teh mah lila teuing eta. ai ngamlakan yang raing kana kali itu ieu papana mah keungna teh sanjak Agustus Heeh. Bulan 8 ya. ya Agustus mah panas panjang Muncak 210. Pak. Mau teuing ka itu mah. Badai kokojoran pemirsa di dieu. Aya urang Sunda nyebutna kitu cenah kasawan mah badai kokojoran. Heuh. Nang Sunda mah beunghar bahasa mah. Ih, Sunda mah pangbeunghar-beungharna bahasa sagalana, Segala rupa. sagala rupana nya kan. Oh, gerasi. Tah. Kadang orang Sunda sok malu gitu nyebutkeun bahasa Sunda. Tah, gitu. Tah orang asing. Orang asing hayang. Orang asingnya yang diajar bahasa Sundanya.
Ngepikeun ka sakola batur mah. Pin ka sekolah di Sunda, iya orang Sunda ngaku orang Sunda we. Meni era cenah isin da. Ku bahasa Sunda teh gengsi cenah. Beda ku bahasa lain mah biasa bangga. Teh nya disengsirikeun ku orang luar mah. Justru pangbeungharna kudu bangga. Iya. Sok araranehnya ku zaman ayeuna. Duh ampun deh. Padahal Sunda teh beunghar. Sunda bager, Sunda Aduh, Sunda lemes. Oh, gara. Sunda lemes. Segala macam bahasa kasar aya, lemes aya. Anu asli nu lemes nu kumaha? Tah, eta. Nu asli nu lemes. Hararade atuh. Bahasa Sunda nu asli nama. Mata kayung yun nya. Anu nganauna oge. Ku bahasa Sunda asli mah mata cicing we betah gitu tah ngabandungan oge. Tak resep. Oh, cai asak. Mana kopina? Nah, heur cai dina teko nu kuat ka hideung kieu. Ada ya, Mas. Wah. Tah ieu cirining emang di kampung mah kieu. Senina betahna nikmatna kieu, nikmatna di kampung mah di sawah gitu kan. Sabaraha gitu ieu teko. Ieu teh tahun 45 nepi ka ayeuna aya keneh dulur bayangkeun lah. Kuat ka hideung bujurna ge. Kuat ka karahaan kieu aduh Gusti ampun. Tah ieu aya keneh ieu Sumedang ieu. Kadar ieu. Bilih aya nu sono gitu nya aya nu nineng gitu ka lembur. Da pasina ge aya sanes bilih deui nu nineng ka lembur teh ka lemburan teh. Asa hoyong ningali film tahun 45, tahun 65 aya di dieu tah. Teko lagi. Ieu teh kelakuan zaman tahun 60 gitu. Kikiran tuh anapun saung geus tingali. Gusti ting. Tuh, pas pisan zaman deui, zaman kerombolan. Kana rieu nyumput anapun tangkal cau di saung. Oh, tingali anu hiji nganteuran tuh. Dicelumputan daging piit. Heuy. Mana mang daging piitna kadeukeun. Oh, asak tingali cai. Tinggal ngopi ditinyu si kopi. Nah, kupina kopi hideung menang numbuk sini nih bieu. Dina halu di ditu. Kuat ka dadesakna oge meuni ting garanil gitu, Gusti. Ampun. Ayo ngopi. Gara basu ieu. Jadi tumplek kan. Hadiah Tengah hadiahan ka karuhun di dia teh kena kopi. Jadi we tumplek ngopepang wae cenah. Ngopepang wae atuh. Iya aren. Cingkeun kokot. Aduh ampun teh. Dia lah ngopina di dia lah. Kieu be. Tinggal non ayeuna ngalah itu tuh. Ulah aren kurang non. Nyadap. Ayo Ini belum peuyeum. Cok belum peuyeumna mah. Kumaha cara belum peuyeum teh? Naon eta mah wajib. Wajib. Wah, kalau dihuapkeun. Palemu tah ieu belum peuyeum mah. Tah, peuyeumna dibeuleum di beuleumna kumaha langsung bebaskeun. Langsung dibakar. Sok atuh babakarkeun. Angkeun cokot tanah. Hah? Ieu na ambil make wae asap. Dikieukeun. Ini timpangkeun di teh. Kieu teh naon? Kieu teh naon? Dukun dia. Supkeun tumpangkeun kieu nya. Tah, kitu we lah. Masuk. Paya nikmat we engke. Aduh, meuleum peuyeum ya tina sampe. Jadi judulna lain meuleum sampe ieu mah, meuleum peuyeum. Peuyeum geus asak tina sampe. Jadi lain meuleum peuyeum, meuleum sampe, meuleum peuyeum. Rapor. Ngucak cikopi kuat kaku regang awi. Tingali grasi. Eta awina sugan jeung ditiup ting telolet. Tuh. Deh, ku nikmat tingali ngucak-ngucak. Ngucak-ngucak cikopi. Ku tangkal awi. Deh ampun ya. Tuh, pemirsa. Tah, ieu keur mubuhi peuyeum lain mubuhi sampe.
Asak sampai peuyeumna. Belum peyem guys. Belum peuyeum tah, peuyeumna ye. Duh. Tah ieu bandarna. Sok belum dulu ya. Jengkeun lelempangan ka Tonggoh. Nah, kita akan naik ke Tonggoh. Di sana kita mau menyadap cara menyadap gula aren yang benar. Jangan sampai salah. Jadi nyadap gula aren itu asal nyadapnya aya carana nu hade. Tuh, tingali aya nu moro mamawa gogog tuh tingali. Waduh. Di tengah sawah. Aya abah itu aki nuju naon di saung. Tuh, ngalalabring. Iya kembangnya, kembang hirisnya. Jadi ala-ala buah hirisna. Tuh. Ala rasa galaring. Tah aya nu hejo tah daun hirisna, buah hirisna. Tah. Dipencok. Tuh, tingali pemirsa. Sapina teh dangdut. Bahan mingguna calong karinding di saung karinding. Minggu na dangdut. Kata nyunatan jeung kawinannya. Ting Sabtu na dangdut minggu. Bukan beuteui selong teh dikumahakeun. Euy cenah dikumahakeun teh. Dilalabu Pak. Dibuntil. Oh, dibuntil. Nya bener. Saya bener pisan. Dibuntil tah. Bisi hoyong buntil beuteui selong. Ieu di dieu lah. Kira diagehan lah asakna nya. Gogog. Itu gogog nuju lulumpatan. Itu. Tuh. Gogog mending ngabring tuh di luhur galengan lulumpatan. Beri ke mana caranya Mister Gogog? Aduh, parantos saya di luhur tangkal aren, gula aren. Arias tangkal non itulah, Mang. Baru mulai Ngalalahang, bikin lahang. bikin gula aren. Gula aren prosesnya tah sapertos kieu. Cara bikin penyadapan. Awalnya Kieu. ini Tah cara nyadap lahang gula aren teh kieu tuh, terekel tingali. Deuh. Mitos pinter pisan deuh. Ngali. pertama ininya udah cukup. Hadap ini. Dilihat dulu buah cangkalengnya yang masih ngora. Diayun sampai 35 kali. Harus diayun dulu 35 kali prosesnya sebelum disadap, Sebelum dipotong. Kedua kali diayun teh supaya kumaha. pukul. Dipukul. Terus dipukul-pukul tuh. Itu prosesnya, ritualnya. Harus dipukul. Harus rata pemukulannya. Di sini. Harus dipukul dulu. Tahap Kedua kali mukul. Jadi proses nyadap lahang teh. Pemukulan. 3 kali lagi pemukulan. Pemotongan. Setelah ini cara pemotongan, caranya nanti di Laki pemirsa, jadi nyadap lahang teh ulah asal nyadapnya orang Sunda. Jadi tidak semudah itu ya. Teu sagampang eta nyadap teh ternyata dipukul-pukul heula, diayun-ayun heula 35 kali. Terus diketuk-ketuk heula. Tah ritual teh kieu supaya lancar caina gitu. sampai 5 kali pemukulan. Tuh. Tapi 5 kali ditenggelan. 3 hari sekali. 3 hari sekali. Nah, ini sudah selesai. Jadi besok lanjut lagi ya. Oke. Mari kita lanjutkan ke tahap kedua yang ada di pasir sana. Mari kita lajengkeun supaya teu nyangkolos kana waktos. Pemirsa, sekarang sudah berada di lokasi kedua. Ayeuna di tempat nu kadua nya. Tadi teh tuh tinggal di kaluhur tuh. Langkung jangkung ya mah.
Tah, ayeuna penyadapan tahap kedua. Oh, tinggal ditataikan. Tadi mah saya ada di sebelah sana. Ya, jauh. Sekarang ke sini. Tuh, lihat. Beginilah cara menyadap nira. Ya. Air nira atau gula aren. Prosesnya seperti ini ya. Kita lihat perjuangannya. Aduh. Sampai apakah saya harus mencoba ikut naik? Pemirsa, ternyata saya tidak sampai bisa naik ke luhur karena sudah terasa gemetaran tur saya. Itulah proses penyadapan. Aduh, kata bedog mana murag bang. Oh, Penyadapan tahap ketiga tadi mah dipukul-pukul atau ditakol-takol. tahap awal ini tahap pemotongan. Aduh. Nah, kita perjuangan. Aduh. Proses perjuangan tuh tinggali cara nyadap teh kieu lur. Ulah dikira gampang ya. Ngalah cai lahang tina gula kawung teh. Sesah pisan. Aduh, tuh dikepluk-kepluk heula. Gitu supaya lancar terus ditek-tekan setik-setik. Alah kena tarang euy anjir. Rupanya saya harus segera lungsur karena kalau terlalu luhur saya sudah ngedek-dek tur coba ya sirah jeung tarang ketinggalan. Sisit kulit. Aduh, tangkal. Ya, yang penting prosesnya, caranya seperti ini ya perjuangannya. Tuh lihat ke handap. Beginilah. Kalau lihat ke handap curam. Makanya saya tidak kuat dan harus segera lungsur. Saya lungsur dulu. Pak Rete. Hehehe. Pak Rete, apa kabar Pak Rete? Saya teh baru lelempangan baru santai Pak Rete. Tah, pemirsa. Ieu lamping jalan-jalan di dieu nya. Paragi ngopi, paragi lebaran deui. Bisi hoyong ngiuhan nya nu bade dinten Minggu olahragi sonten tah anjing-anjing di dieu. Tuh tinggali mani betah pohon di kebon jati tuh tinggal ada. Tuh Pak Rete tinggali. Aduh. Cakang itu di ayunan. Anjay ting. Itu kaluhurna naon cenah itu leuweung kene pasir jati. Tah ieu mah nu tos dipangkas bakal janten tempat hiburan pamirsa. Hiburan nu aya di Legok Ewon atanapi di Babakan Loa. Mangga kada dieu sadayana. Wisata Legok Ewon. Kada dieu. Tujuh naon mah ngadamel naon teh? Sapu. Ya. Tina nyare kawungnya. Iya. Oh, tah ngadamel nyare kawung tingali. Oh. Mangga nu peryogi nyare kawung kantun we ka dieu ka Babakan Loa. Ka Legok Ewon. Tuh tingali. Nyare kawung. Tah, ieu tanggal jati. Tuh, itu tempat istirahat paragi ngopi. Serang Pak Rete. Paragi ngujut tapi tebih ka warung. Tuh tingali. Aduh. Bener aku betah kitu ieu tingali Gusti teng. Oh, katonggoh masih kena aya jalan tuh. Damang Pak Rete. Alhamdulillah. Ngalah naon matuh eta? Iya, panambah bersih terus. Oh, kangge bersih janten ngadamel sapu teh kangge. Kanggo bersih di dia. Kangge bebersih di dieu ngadamel sapu teh. Ih, saya pisan Pak Rete mani rajin. Alhamdulillah. Tuh, tingali. Maya tuh banyak atuh. Oh, di sini mah banyak ya sapunya. Ini khusus buat yang di sini yang ngador ke sini ya itu. Yang mau ngopi dan di situ disediakan hawu untuk ngopi dan niur. Kopi untuk Ngaliwat. Mangga yang bade ulin ka dieu dikersakeun mangga taya tempatna tos disayogikeun ku di dieu tuh. Aya ku betah kieu pamirsa. Tuh tingali. Kebon jati disulap janten kebon jalmi. Maksudna paragi ameng jalmi di dieu. Itu ya tadi di sisi di luhur sana di sisi di luhur pasir Legok Ewon. Babakan Loa itu sawah. Tuh sawah dihandap. Tuh matahari kehalangan nyumput. Duh ampun teng. Deh aya ku nikmat. Dah aya ayun-ayunan ieu tingali.
Ayun-ayunan mangga nu bade ayun-ayunan ka dieu. Nah, itu aya bana, itu ban buleut bisa yang gogorolongan ka sawah ti luhur kanep mangge ban we jungkir jig. Tiasa dede mah ti luhur tuh naik ka ditu. Wiosna sim kuring ngadirimih mil ka dieu.